Kangjeng Nabi cicing di lawang ka dia ayo ka dieu geura cek Kangjeng Nabi ayo anu ngusulkeun ka Allah abdi mah isin loba keperluan aya keperluan naon abdi mah isin loba kabingung boga kabingung naon ayo dilaporkeun boga ulah tuh Kangjeng Nabi nanu mantak urang kudu bersisi lah Kangjeng Nabi na teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu cak Kangjeng Nabi ge tuba liman ro'ani wa tuba liman ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a Habib Rozak terakhir teman-teman kos gitu lain Habib Rozak iyo tuba tinggal deketan ieu saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi marifat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan kitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat nunggeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng elenan le pas menjelang nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih nah nu batok sholawat ka Kangjeng Nabi ai sholawatna nu mana ke ngajurus lamun sholawat munjiat qadiriyah wa naksabandiyah kadituna sholawat nariyah syadziliyah sholawat fatihah ieu kadituna adalah tijaniyah sholawat atuh kaditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deka mana ieu urang aya ngajurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus tahan matak eta baca berzanji teh sholawat assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal azkiya ya assalamu alayka eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa alfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya mir rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum benta jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu depikeun Kang ke ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi urang moal datang ka teu ngimpi ka jeung kuku mage nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena aing ngimpi aduh lamun nya nabrak kebros cilaka cak gadat ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng lain hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sama barakali geus ditolak sama barakali teu usah ye dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nyana daekeun nyana kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggih nyana wah aja gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gedebur ka kali sial kira-kira adena ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khoyal tilu
tilu orang meuli gerege kitab ya gitu atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meuli kuring leutik aya karangan Imam Ghazali caritaan ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisaeun setan ge setan teu bisaeun ngarupa Kangjeng ku sebab urang terus-terusan bae komo tamah macan amsaratifu man wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsaratifu man wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsaratifu man. Nah dibaca kurang memeh sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan haju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busiri kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku maulaya sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang kareup sare sok kira eta syaratna kos kitu doang teh syaratna kurang sare teh mendek telentang ti mimiti dieu kala maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim na'am saratifu man wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada non garang-garana engket-engket rek sare ngedeng langsung ta'am saratifu man wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim dair PS sakali ente dua kali kaditu da mangim pasti jasa kula carita da bulan puasa tah terus bulan puasa tuh lempang ka Imah Ki Soleh kadinya di Imah Ki Soleh lewat jembatan ayo jalan kakak tuh kukula nanya ayo si jalan ke mana ieu nanya wi jalan ke Madinah padi Imah Ki Soleh kukula teh belah diri Imah Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah ya Allah ieu Masjid Madinah ieu aya orang Arab kan anu unggal lawang aya orang Arab boleh dikasep tidak boleh ini khusus orang Arab cek yang yeuh neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh ulah itu aya deui orang Arab udah kasep tidak boleh khusus orang Arab cek cenah orang ajam tidak boleh lupat ka ditu unggal lawang aya orang Araban cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi mah lain nabi orang Arab jan nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik kula ka luhur begitu naik ka luhur urang cek cenah nggak boleh naik kadulu di handap wah kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh ngancan katingali Kangjeng Nabi na ngan dina impian bingung ieu aing ngaragageun mana ringsek kasana ringsek aing ieu ka mana ieu haju di tukang penjagana turun teu meunang di handap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na jauh jadi kula ditungtung gitu tah ngan aya di luhur akhirnya kula turun ke handap alhamdulillah begitu nanya itu Kangjeng Nabi cenah buru-buru macet jelema teu bisa ka ditu hudang can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang waduh cek kula teh masyaallah tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinah na yeay eta ngimpi teh kos kitu teh nah eta bacaan eta kula ngabejaan we naam sarotepun ngamandi heula mandi ngala wudu nol-nolkeun pikiran beres make sesengitan make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi baju putih teh karesep Kangjeng jubah terus make sesengitan beres eta teh tadi ngarep kiblat hadiah ka Kangjeng Nabi ka sahabat ka wali kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karang-karana Burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang kareup sare cara tadi miti dieu keula
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsarati man wa farqani wal hubbu ya daridul ladzati bil alami terus aya tah nu pernah kakula bebeja ku da di ditanya heuh geus barang diwirid ku nya aduh kiai cenah kunaon teu daek atuh mah ngimpi-ngimpi sia teu daek mah ya Allah cenah kula teu daek jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah teu katekan geus memehna meureun urang amun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol nu loba meureunnya abeh terehes tungtungna mah teu kabaca bae eta sering ku kula meuli caritakeun nu sajan-sajan mah ieu mah ala kadar tak bulan puasa teh ngimpi kos kitu pernah teu nu sajan-sajan atuh meuli bejakeun we pokona mah geus deuk kapangideung teh kumaha we tah mah ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos kitu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh bener masjidna aya teu kebal teh kan eta dijagaan gitu tapi eta di ngimpi mah urang Arab ge bisa ngomong sudah deui wah geus abah bebeja baheula abah waduh tas ngimpi kasasawan teu bebeja ka kula bebeja aduh abah anu ngimpi kepanggih jeung Kangjeng Nabi pohara jasa eta mah geus pohara aju di Madinah eta mah lain ngimpi aneh abah mah mantap kaju 3 poe teu ka masjid da abah moal ka masjid cenah 3 ieu mah heulanan kurang henteu bebeja asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi nu bantak atuh teu ka masjid abah asal eta kitu asa 3 poe masyaallah geus saya caritakeun eta mah eta wiridanna eta ngan aya bawa terus munjiata nu paling dia tah munjiat tunjina mah kudu diijazahkeun heula ta eta Kangjeng Nabi asal geus urang kapanggih pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi bae lain neuleunan naon ihina neuleunan teh hina eueuh deui pangindah-indahna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah geus indah jasa nikmat jasa kababayang bae deui moal poho-poho indah kapanggih jeung Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung direresep keneh maca sholawat teh diberesep aya nu kabari bebeja maca sholawat munjiat cenah kiai haju ngimpi kunaon kapanggih jeung maung wah saya ijazahna di mana di Habib Rozak pantes atuh aduh masya Allah atuh untung tak kapanggih jeung maung sia aduh gagah maung mah ih salah ijazah masalah tes ya nyaho cenah diberen aja kos kitu sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10 kahiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam status muslim teu meunang kafir wa kudun mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan ilu kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang opat zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe gesing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun oh kiai ongkoh nyana maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai teh kiai munnya ge maca kitab kita baca tazakaron jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi sarua
ketika urang berhadapan jeung masalah eta urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang geus masalah demokrasi nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyieun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu baru jatuh doang untuk ketiban rada deres paling ringsek doang guys nah jadi orang ulah sada jadi negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyelamatkan diri orang baik si aya kiai anu ngajakan oh kiai geus mangga yang kiai beta mangga nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim kiai bae gitu Isya aing mah hiber geus beres ulah sok sia mejeuna ulah sok ka kiai model kos kitu mah kiai kudu disoan model kos itu sia goblok kiai lebih goblok tolol tungtuna turut bejeun kiai aduh ampun kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan kagenep adlan kudu nu adil bener-bener teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mau naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba tangan pemimpin anu tutupan kaca malaya dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah hayang ngarokok kajeun teuing nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat tah eta kan ngeunaheun kana hatena menang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot bloon nu jelas kudu adil urang neangan adil hese ketujuh mujtahidan pinter berarti sebab itu negara lain desa-desa acat berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya na supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan wah cambangan jadi urang neuleuh tanjak dage asana betah urang barang neuleuh presiden atau raja urang ya ini mah beti kali eueuh kumisan eueuh janggotan macam ulah datang ka kos itu teu bagus mun kunjungan ka Arab bisa didumling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang maka ditanya engke ieu mah nu geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nu geus mah geus ieu nu endek bae endek nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki geus menaya hae wae ulah lalakina nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat jehe kumaha gitu 9 zaraib ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga dedengan sempurna dedeluan sempurna ucapanana sempurna hartina teu balelo
ulah ro jeung al sarua cadel ngaranna mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol panjana cadel jadi basol ro lain l tungtuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh gitulah persyaratan jadi pemimpin imamul azam presiden raja atawa di bawah dunah yakni gubernur bupati camat lurah termasuk RT itu teh raja RT teh sakarajaannya ana wae sa RT urang jadi takeun RT raja atuh make celana pendek pada RT raja kuari deuk nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pemimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di beat di zaman baheula pertama nu di beat ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar mah cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sida Umar ge dibeat jadi pemimpin, sarua sedihun Sida Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji dibeat lain hayang dibeat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-saah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun.
di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan nu ngaran usim panas usim hujan diisi ku panas usim panas diisi ku usum hujan sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha sebab terjelas hujan teu diperkirakan bulan eta hujan baik teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan teu diperkirakan bakal hujan teu jadi genjlog waktu eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun hujan beta mengecrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngecrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beting na hujan atau peting teu berang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garari teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus ada ngagenjlog kuari musim hujan musim panas mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mujizat Kangjeng Nabi kula wasok mutalaah ni mujizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecerk hujan engke aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jrotan aya suara gesekan atau suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongkoh usim hujan tapi panas. Ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slow bapan gue. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank nah ieu ge di akhir zaman barudak jing ke baroga hutang kabeh masyaallah peneleuan hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka cak Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka sahabat caricing bae maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek brus kuya mah ka cai aya naon gerbek brus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culat-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu.
Ima jelema meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng Nabi kan berus sadurunge winara sahabat teh masih kere culak cileuk banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sia ka neraka disingkirkeun kunyana anjeula jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjeula wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus oh beranian jasa berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah berarti beneran nanya lah sahabat wani 5 ya Rasulullah kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pamimpin mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa mendaftarkan diri hayang jadi bupati mendaftarkan diri hayang jadi gubernur mendaftarkan diri hayang jadi presiden hayang jadi menteri eta ngaranna bermenuju neraka jahanam ya Allah ya Rabbi urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai dibisana tok sama kos gitu mah ya aing mah keur ngaji sia daek ngadengekeun atuh teu kaji ya mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Nu galede mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari sama maca kitab. Waduh, cak mari maju mangkana aing henteu. Teu pandai ngadengekeun pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener deuleu sa Indonesia ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener sugan aya di Pandeglang mah sugan aya di Serang mah coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran ya ceuli aing sumpungkeun asal aya bae ge mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana eueuh mantak aing ngomong kos kitu teh bibisaanan teh mah kiai sakeuna teh ya tuh kaja nih bibisaan aing terus ya teu percaya sia atuh babagi bae ge di akhirat dah di surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya gue ini sombongannya lah sombongan gitu mah mejehna pajar baik bener bae sombong lah tangkorak sia